An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Malaman nisfu Sya'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril. Masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril. Urang mah katatamuan teh ku calo. Katatamuan teh ku tukang adu koto. Main gaple, tetamu urang mah nu kos kadar itu tetamu urang. Paling banter lurah. Camat. Emang eta katatamuan ku camat emang kumaha kitu teu bagus. Teu bagus. Sebab lain ahli ibadah nya mah ahli SPPT. Teu bagus. Beusi aya kiai, beusi aya ustad, katatamuan ku bupati, katatamuan ku menteri. Tatatamuan ku camat jeung ku lurah bunga eta rusak atena si kiai. Rusak pae eta atena. Sebab eueuh dipakah kahayang ku nya iwati kebanggaan jeung dunia. Ajur sama kiai kos kitu tinggal lepekna doang. Teu bagus mun katatamuan ku bangsa wali. Emang aya atuh aya wali nikah. Mitoha berarti. Katatamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal. Katatamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah. Tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa. Saha nu nyaho kiai eta bisa nepaan zikirna, taqarrubna, deusna. Saha nu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna. Urang katatamuan ku bupati mah hareudah. Katatamuan ku menteri hareudah. Katatamuan ku gitu camat hareudah. Tiis teh eta kadeuleuna doang. Amplop jada 500, 1 juta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngagerenang we sial teh camat. Datang ongko mereh henteu goblok teh camat. Tungtungna mah ditajong beta camat di goblok-goblok. Sakali deui teu bagus hate urang put mun katatamuan ku lain ahli Allah bunga teu bagus. Eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu. Tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu Sya'ban katatamuanana ku malaikat Jibril alaihi Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula mah ulah wakah heulanan. Mudah-mudahan dicepetkeun katatamuan ku malakal maut. Bakal terakhir orang bakal kata tamun ku malakal maut. Sing ade teman. Malaikat pamungkas teman. Terus kumaha cenah kiai malaikat tergantung amal urang. Lamun amal urang bagus datang na kaset, mun anu kaset sing ade. Mun amal urang jore bangsa ngeredit nonton TV, bangsa hideung malaikat. Tak sing ade bisa anu hideung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaikat sianya. Kan, ya hidung ya. Insyaallah. Tah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi. Cek malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmat. Ye, ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat Gusti Allah dibuka. Masya Allah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ah ka anak, anaknya ah ka indung, luhur atasannya ah ka bawahan, bawahannya ah ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat, jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutik nya ka pamajikanna mah meureun karunya, ka anak nama karunya, sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureun nya nama. Dan seukur saceuhil meureun boga karunya. Tah ieu teh hiji teh luar biasa mau bae teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh.
Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene kurang teh oper-operannya ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, lu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya akna Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetap punya akna Allah 290 atuh teh kira-kira. Nah dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu doang padu tah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah. Seret adi diangkat deui. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Dah malam ieu teh malaman dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa shalli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun dua leungeun. Munajat ka Gusti menta. Harita Kangjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagol tu cek Kangjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah. Ai kitu malam naon ieu? Gola cek Kangjeng Nabi. Hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumi'ati babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Namantak Allah malaman nisfu Sya'ban, malaman nisfu Sya'ban fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh cilebet anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik, berarti kena panghampura Allah Subhanahu